Sampurasun wilujeng enjing sadayana. Dinten ayeuna simkuring sareng rerencangan simkuring bade olahraga di Stadion Pakansari. Nah, sateuacanna nepangkeun nami abdi Gesy Arin Maulida. Nepangkeun nami abdi Siti Salsabila. Nepangkeun nama abdi Awalia Rahmawati. Nepangkeun nama abdi Jelita Anissa Syifani. Nepangkeun nami abdi Davin Merdeka Handoko. Oke barudak, abdi jeung rerencangan rek lumpat heula. Let's go. Oke guys, abdi teh budak laki sorangan, taya baturan lelaki. Nah langsung euy. Noh, ieu AWKB ditinggal kasorangan abdi. Oke guys, jadi abdi jeung rerencangan abdi keur istirahat heula. Geus capek guys. Si Dapin lila keneh deui ka mana budak? A few moments later. Meni lila rak datang. Nah, kita rek jajan heula sekalian ngawawancara soalna lapar. Pas lari, lompat lapar. Rek neangan tukang dagang. Guys, jadi diharap eta geus aya tukang cilok. Kita harus jajan di dinya. Mang abi bade nyuhunkeun waktosna sakedap. Mangga insyaallah. Punten namina saha? Mang Ajis. Mang Ajis. Sabaraha tahun dagangna? 3 tahun. 3 tahun. Bilanya. Kunaon amang sanes dagang peruk ieu, sanes nu lain. Masih cacan aya modal kurang sanes. Oh, jadi lamun dagang nu lain mah modalnya teh cukup itu. Jadi milih dagang cilok hungkul. Amang biasanya dagang di mana wae? Mangkal hungkul atawa nguliling Di seputar Pakansari wae. Oh iya. Kumaha amang netepkan harga pikeun tiasa bersaing jeung pedagang lain? Emang hargana tos sakitu. Sakitu wae enggak ganti-ganti. Sakitu wae. Lamun engke bahan-bahanna hargana di pasar naik kumaha? Taikeun. Oh, taikeun. Oke lah. Naon kasesahan nu amang rasa nalika mimiti dagang? Ngaran lagi jualan ngamimitian ya aya laku aya henteu. Depan eta ge masa Sunda. Oke guys, sakitu we. Wawancara di kelompok 4. Amang atur nuhun tos nuhunkeun waktosna. Oke guys, urang jeung rerencangan geus selesai ngadahar cilok. Ngeunah pisan. Ngeunah Ya. red. Nah, Ngeunah mantap. Oke, jadi ayeuna diharap eta aya tukang lukis. Jadi urang arek ngalukis, ngagambar. Yeay. Indonesia mah. Ya. Oke guys, jadi iya tukang gambarna geus diharepeun arurang. Mari kita tanya harga. Gimana? Kan nggak boleh bahasa Indo. Iya. Mang punten. Iya barahaan. 15.000 guys. Oke, ayo kita pilih dulu gambarnya. Ini tadi nih, lucu. Mana? Si Osi arek nu Arosel. si Osi nu ieu. Nu kuda poni. Urang nu mana sih? Arosel. Ya. Ntar gua muter-muter lah, saran gua mah udah. Yeay. Let's go. Kemana? Lumba-lumba. Lu temanya Dolphin. Apa aja bebas, ping aja ping. Tuh eta kita si Dapin keur ngaji. Ya hayu. Oke guys, jadi ya keur nungguan warnana heula. Si Amangna keur tah. Keur naon manehna? Nya. Amangna ngaluarkeun warna heula. Ngaluarkeun warna heula. Ngaluarkeun.
Keluarkan mah tuh ngeluarin. Ya sia Siti parah guys si Siti kudu disensor ya mah. Oke guys, Abdi jeung Larangkeng lagi ngelukis tuh. Ngelukis kuda poni. Ieu kuda ponina. Nama awal. Halo. Nama Dapi. Wah, masa ya. Ih, orang mah sebel. Naon eta? Kok alus sih manehna? Teu alusan nu ieu Siti. Alus da urang ge. Sarua bae. Can jadi manehna mah urang mah geus jadi setik deui selesai. Nah, kita tuh eta tah. Kan tadi aku ge bilang yang itu. Susah kamu dolphin be jadi goreng gampang kok dinu eta. Masa mereka naon sih kudana beureum. Kurang mah cicing-cicingan. Fokus. Sebelah gandeng. Digigir no. Gandeng, euy. Rame. Urang mah fokus ngalukis ieu. Oh iya no. Unicorn. A few moments later. Kurang siluan terus jadi. Cantik pisan euy. No. No lihat no. Digigir sebelah. Apa coba? Hijau pisan. Ih, masa manehna ngeplok tiluan doang, bae we kita duanya Sitinya. Iya nya. Hai. Oke guys, sakitu wae vlog dari kelompok 4. Opat. Hah? See you. See you, bye. No. Yuk. A few moments later. Punten. Ieu barang. Antusias besar takut. Guys, aya dua kali putaran. Nah, eta kita si Dapin keur ngaji. Ya hayu. Dolphin siapa? Coba. Dolphin saha coba tebak di NCT. Lumba-lumba. Duyung. Iya sih, salah Siti. Dan Siti Dream. Siapa? Ayo siapa yang Cina? Wait a minute. Oh, yang ini yang kaya raya. Iya. Conlo. Guys, ini tuh Conlo ya. Oke guys. Burida pasti nyawa si Conlo. Oke. Oke guys, iya guys. Tanari bolong, hardang. Jadi, rek kembali balik. Balik. Rek.